Nu ngajawab salamna tarik didoakeun ka bogohna cing setia. Amin. Gaduh teu. Nu teu ngajawab salam didoakeun ka bogohna cing boga nu kadua. Ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datang teu merenya ho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal tos sumping teu aya basa anaking. Kakersana Al-Mukarramah Al-Ustazah Nais Nurjanah waktos sinareng tempat dihaturana. Qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibaraseuhan duka tarunduh duka lalapar ngajawab salamna rada eueuhan. Lalapar ya teh jarajan atuh gaduh artosna teh cicing gitu mah. Ibu ada ya kene? Sok atuh cing taring ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salamna tarik didoakeun ka bogohna cing setia. Amin. Gaduh teu. Nu teu ngajawab salam didoakeun ka bogohna cing boga nu kadua. Sakali deui ibu cing kompak. Lamun teu ngajawab salam tadi didoakeun salaki cing boga nu kadua. Hoyong bu kitu. Cek si Oco teh atuh Neng Nais dah hidung-hidung oge salaki Ece. Ibu jawab cing jujur nepi ka ayeuna bogoh keneh ka salaki? Bogoh. Masih keneh aya cinta ka salaki eueuh? Aya. Bohong tah nu ngajawab aya. Da biasana cinta mah panganten anyar hungkul Ece. Sabab cinta mah sok keuna ku seep tiraha setan ngadahar cinta. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wa ja'ala an-nasa minar rijali wan nisa wa unsida bisu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia wa aharra fi sannati 45
wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta fi Jakarta Indonesia wa bil lughatil Indonesia wa bil falsafatil Pancasila wa bil ahkamil Undang-Undang Dasar 45 wa usallimu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa ahli sidqi wal wafa amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى Al-ayah sadaqallahul azim. Musim abdi dipika hormat bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, ujang, neng, barudak anu nampak hadir dina ieu tempat. Urang munajat ka Allah, mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa, anu mahabbah ka para alimil ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba, masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus corona. Allahumma inna nas'aluka. Lain amin turutan amin. Turutan aja. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. ridhoka wal jannah Wa na'udzubika wa na'udzubika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Teruskeun. Rasul. Terus tarun doa acan mang. Teu normal berarti. Dajal minu normal mah wayah kieu teh tos tunduh ece kantenan tadi entos main game entos 17 Agustusan. Abdi oge geus capek salaresna mah suanten serak gara-gara ngadukung Mang Mail. Pangtarikna ieu ngagorowok teh. Nu normal mah wayah kieu teh tos tunduh ece hoyong normal alim. Pek sarare. Genah sarare mah teh santri. Abdi nyarita aranjeun sarare. Pas hodang geus bubar. Acara ungi urang ayeuna teh nyaeta syukuran memperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021. Anu mana ieu 17 Agustus teh bertepatan sinareng sasih anu mulia nyaeta sasih Muharram. Tahun baru Islam. Ngarayakeun teu kamari tahun baru Islam? Henteu. Da kitu urang mah ongkoh urang Islam tapi tara ngarayakeun tahun baruna. Nah ari tahun baru kafir dirayakeun, betul henteu? Betul, Bu. Tinggali di kota Kang, di Monas, di Ancol, kabeh jelema ngarariung dek tahun baru teh nyareuneut petasan. Beki malam beki rame eta di Monas di Ancol. Nini aki-aki pemuda-pemudi budak leutik ibu-ibu bapak-bapak ngariung kabeh ngahiji dangdutan. Di masjid subuh-subuh dikir, duhur dikir, asar dikir, maghrib dikir di masjid eta di Ancol dangdutan. Kang beki wengi beki rame di Ancol teh ningang nalika edekana jam 12 tinggali ngitung mundur. Nini ngitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 toet niuk tarompet.
Eta dangdutan jaroged kabeh jelema di Ancol nepi ka suku aya dina sirah dina suku. Rariweuh tahun baru Kristen mah betul henteu. Tahun baru batur mah dirarayakeun. Nah ari tahun baru Islam urang Islam jara rempling leres henteu. Syukuraneun urang teh kuduna mah Kang masih keneh di paparinan yuswa anu panjang dugi ka tiasa nincak deui dina bulan Muharram. Ieu teh aya dua kemungkinan teh santri di pasian yuswa anu panjang teh. Kahiji Allah masihan waktu supaya urang bisa tobat da loba teuing dosa. Nu kadua ku Allah di paparinan yuswa anu panjang teh karena urang teu boga bekal maotna jadi sina ibadah heula. Kartos henteu. Tingali di urang pan ayeuna keur usum maot. Leres henteu Bu? Lain di urang hungkul di mamana ayeuna sami keur usum teu damang keur usum nu maot. Ari nu maot teh Kang cenah mah aya 4 cirina. Nu kahiji buukna geus huisan. Aya nu geus huisan? Nu kadua kulitna geus kriput. Ece aya nu keriput? Aya? Seueur? 2 cenah. Nu katilu gigina geus ompong. Aya deui. Nu kaopat titingalianana geus burem. Aya nu kitu? Nah eta mah tinggal nungguan isukan we sigana. Pan urang mah teu apal Ibu mau teh naharek ayeuna isukan atawa pageto leres henteu? Urang mah teu apal mang santri mau teh duka mang santri ti payun abdi pandeuri atawa abdi pandeuri mang santri ti payun. Leres henteu? Ngan kade malaikat Ijroil mah henteu memandang bulu. Henteu ningali ieu mah geulis engke we pandeuri maotna henteu teu kitu. Di mana-mana tepi kana pati ningang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaranna. Ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu merenya ho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal tos sumping teu aya basa anaking jangkrik anu ngajengjeik matak ngait kana ati gaang anu honcewang matak reang sumureang manuk uncuing manusa cing areling cing cangkeling manuk cingkleng cindeteun blos ka kolong bapa satar cing angguran manusa cara ricing cing carik cing pageuh kancing cing saring set pageuh ikat moal gedag kaanginan moal laas ku kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengkak cing cicing cang cangkel cekel gawe eling katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingkleng cindeteun eta malaikat Ijroil geus cindeteun rek nyambut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ningang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci murang ka Rabbul Izzati maot ngaran gedong sigrong teu kadongdong istri demplon teu kabangkon anak incu jara rongjon ngajual sawah jeung kebon tuh ece maot mah kabeh oge eueuh nu dibawa iwati amal
Iwati amal urang. Leres henteu. Kade bisi aya nu ngajawab amal soleh. Lamun urang maot mawa amal soleh, si soleh maot mawa amal saha? Kadela nyepan ku urang teh Allah maparinan yuswa ka urang nepi ka danget ayeuna eta teh nitah supaya urang supaya ibadah supaya bade tobat. Insyaallah mah biasana moal bade tobat bade awas lamun teu berarti. Alhamdulillah matakan kudu waspada ieu teh syukuran. Pan urang belum tentu bisa deui nyampe kana 17 Agustus tahun hareup leres henteu? Leres henteu? Walaupun tadi entos lalomba 17 Agustusan carape sadayana tapi tetap sumping kana pangaosan. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah ganjaranana nu ageng. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab di mana-mana Kang nu namina kana pengajian teh berat leres. Ibadah hese betul. Ayeuna ge siga nu heueuh tarungkul we si Ece mah. Teuing ngadangukeun teuing sare eta teh. Si bapak tuh udud. Oh itu caricing dinu poe Kang. Raya eta teh. Biasana nu cicing dina poek mah jurig. Tuh loba cicing dina poek berarti eta teh nyumput. Maknya jurig ditariung aja. Sok deraja itu nu diparoek palih dieu palih ditu sok ngaralih ka payun nu caang. Lamun ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina. Tong diaminan dah henteu pindahna oge. Maju. Sok aja barade pindah ka dia mah. Teu jadi beungharna berarti. Akan baiklah cicingna dina pengajian ge tos kengeng ganja. Insya alhamdulillah. Berat Kang kana pengajian teh komo ayeuna cara rape cocokna oge naon? Bobo. Keayaan wengi tiris ngahodhod tuur ngabalaletruk bujur panas dipake kana pengajian mah betul. Komo eta Kang lamun sahriahan di masjid ti isa nepi ka wengi tengah wengi teh ibu paling kuat beuntak 1/2 jam. Komo pemuda si bapak-bapak mah silana teh geus dibulak-balik teh. Standar 1 bari nyang hunyar. Standar 2 bari nangkep tuur. Teu make standar pan ngagubrag sare. Tamang usin sigana. Ibu-ibu kalabur kamari kita. Sarian kamari ibu-ibu kalabur. Oh ibu-ibu ge sarua deh. Ibu-ibu ge sarwana deui cenah. Sok kalalabur kitu berat karena pengajian teh leres. Berat karena ibadah teh betul. Tingali santri sok reka masjid subuh-subuh berat henteu? Berat. Hoream henteu? Mangkaning lamun apal kana fadilah keutamaan salat subuh berjamaah di masjid bakal belaan ngorondang saking ku ageng-agengna fadilah salat berjamaah di masjid. Kana ibadah mah hoream di mana-mana oge sami. Salat berat, ngaji ge puasa ge sodakoh ge dikir oge ka masjid ge betul. Batak ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Nu ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa nafsu. Eta si Ujang ngagorowok susu. Hayang susu mah? Hayang susu? Meuli sorangan.
hayang SGM sigana si amang-amang ieu mah apal SGM susu gantung manis. Da ieu mah katinggalna geus harayang nikah. Jaromlo keneh ya. Teu payu kumaha? Hoyong alim dipasihan doana ku abdi. Leres mah hoyong. Teh Santi hoyong. Aya keneh nu jomblo. Sok atuh. Abdi alhamdulillah sabada ngaoskeun ieu doa ayat tiluan pemuda mudag-mudag abdi nepi ka ayeuna. Sanes sombong ieu mah pamer. Sok turutan ieu doa sakali dibacakeun kudu sakali apal. Kudu langsung apal. Siap? Turutan abdi sakali khususna nu jaromblo sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkat panangan. Pat parapat gera gede gera lumpat ka Bandung meuli barukat ka Tasik meuli barukat kesik turun kalapa naik kalapa tangguna abdi purun situ nadaek sarua bogona ti luhur sausap rambut jeung ketombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana. Apal henteu? Kan kudu sakali apal. Cik cobaan baca. Gede-gede kita lompat. Kan bae teu apal mah tanyakeun we kanu ngarekam sugan aya. Tulis saya nama bacakeun eta doa 3 kali tiupkeun kana kadongdong baledogkeun ka jalmi anu dimaksud. Bade dicobian teh santri. Ade. Insyaallah dijamin 100% bakal mudag. Bade dicobian mang santri. Entong pipaseaeun. Jadi karena jodoh iya teh. Wih deui jadi ibadah teh berat. Naon buktina tuh tingali. Ketika suara adzan subuh, adzan maghrib berkumandang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek indungna ka budakna, jang tuh geus adzan jug gerang ngaji. Cek bapana ujang geus adzan jug gerah salat di masjid, ari si bapak teu ka masjid. Lieur teh nu kitu? Saha nu lieur? Da biasana mah mang di urang teh di kampung Babakan khususna bapak-bapak nitah budakna teh ka masjid. Nitah jug gerak ka masjid. Kuduna mah kieu, jang ka kuping tos adzan, hayu urang ka masjid. Kartos henteu? Tadi mah jug ari ieu mah hai. Tadi mah nitah ari ieu mah dibarengan. Aya di dieu bapak-bapak nu sok kitu. Nu belah mana diukna. Sok ngadak-ngadak caricing si bapak mada. Kade ibu lamun hoyong gaduh murang kali nu soleh, urang noge kudu soleh. Ibu ulah ari ka budak diasupkeun ka pasantren, nitah ka budakna neng yeuh make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ece bubudugulan. Ayeuna ge siga nu heueuh marake tiung. Bubar eta ngajian pan dibaruka tiungna teh. Hareud. Kumaha ieu teh barade mah? Cing kompak atuh hareud. Ararat. Bayeung. Ah eta mah amang anu barudug mah. Da biasana santri nu budug mah leres ceuk. Santri barudug henteu?
Berarti eta mah geus cinta kana budug teh. Amang lamun budug wae di pasantrenkeun bae eta teh cirina tumila hayang ngilu ka surga. Karunya teuing sepi. Kuman eta teh hayang ngilu ka surga. Hidup budug. Teh Santi barudug henteu? Cik sakali deui Teh Santi barudug henteu? Leres eta teh? Lamun teu budug lain santri cenah. Datang cai lain eta tadi. Atur nuhun. Ini jadi kana budug itu naon tadi nepi ka mana? Kade jadi salah paham ceu. Aya tatangga teu ka dieu naros ka ece ngabahas naon neng Nais teh eta ngabahas budug. Jadi wengi ayeuna urang judulan pangajian teh astagfirullah. Iya. Banyak dalam budug. Jadi intina naon Bu tadi teh? Astagfirullah. Inilah yang asup surga. Cek santri mah cenah teu budug teh bagaikan malam tak berbintang. Da totol meureun. Lamun cek Roma Irama mah hidup tanpa cinta bagai malam tak berbintang. Hai begitulah kata para pujangga. Naon teh? Ubelah kumaha santri we lah enak. Di mana-mana ibadah sami akur berat. Tapi alhamdulillah walaupun ayeuna tos wengi kaayaan cara rape, alhamdulillah masih kene sumping kana pangaos. Mangkaning di batur mah PPKM. Pengajian ulah aya, nikahan dibubarkeun, masjid ditutup. Abdi ulaman ceramah ka Garut, ibu masjid ditarutup, salat teh di teras luar. Bari eueuh mukena bayangkeun. Di batur mah masjid ditarutup. Masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka. Tah geuning apa? Sok atuh sakali deui mun dek nyora-nyora kabeh ece. Ulah siga belah ditu cicing we. Mun dek maot-maot atuh ece. Lain mun eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok sakali deui nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka. Dasarna emang da mararaneh mah jelema paciweuh, jelema paciweuh. Dek sakola hese atuh kan. Panaina mah lara sakola teh hese, betul henteu? Betul. Daring we hayo lieur heueuh. Pintar henteu? Betul? Betul. Satuju? Setuju. Sok sakali deui rek sakola balikan deui. Masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka. Dasarna emang da mararaneh mah
jelema paciweuh rek sakola rek kaluar arek ulin teu bisa tong hese wae atuh rek ulin mah teu bisa sekali rek sakola rek kaluar arek ulin pangajian tabligh akbar bohong sia pan ieu teh keur tabligh akbar dia ngomong teu bisa pan ieu bisa bakat ari ngaji geus penting teh sok ieu nya tehnya ayeuna Indonesia teh keur dilanda ujian cobaan ku virus corona. Aya henteu di dieu nu keuna virus corona. Aya? Da katingali aja nu keuna virus corona mah aya ciri-cirina. Kayak geura urang tingali nu mana ya. Cek mang santri mah corona teh kolor dina jero calana. Da biasana 80% santri lalaki mah tara marake kolor. Survei membuktikan ngarah naon ngarah ngaji tiis. Cek survei ya. Di Indonesia keur dilanda virus corona lamun diibaratkeun sebagai jelema mah Indonesia teh keur salesma. Apal salesma? Saluran leho sedang macet. Di Indonesia kabeh macet, ekonomi macet, ibadah, sakola macet, jalan lowong pan PPKM. Keur macet Bu Indonesia teh keur salesma, keur dilanda ujian cobaan. Pan sakabeh makhluk hidup, sakabeh hamba Allah nu aya di bumi eta bakal menang uji coba rintang betul aya nu diuji ku Allah lewat kesehatan contohna Nabi Ayub alaihi ujian dalam bentuk kesehatan nepi ka hartana seep ditinggalkeun ku keluargana pan di urang ge seueur nu diuji ku Allah lewat kesehatan betul aya anu panyakit budug mah geus bubuh santri eta mah aya nu panyakit rieut aya nu nyeri cangkeng aya anu asma urang doakeun cing tareh maot panyawatna aya nu diuji ku Allah lewat kesehat zaman ayeuna seueur nu nuju teu damang betul batuk pilek panas tinggi lamun dibawa ke rumah sakit tos tangtu corona deui cenah aya deui nu diuji ku Allah Kang lewat anak badan mah cager sehat anak bader dititah ngaji kalah istiqomah hese dititah salat kalah nonton TV dititah ka masjid kalah main HP aya di dia nu kitu aya kesel ku budak karek saminggu diantarkeun kal istiqomah geus balik deui jeung lemari-lemarina aya nu kitu Mang Santri aya wae da di dieu mah kesel ku budak si Ece tuh ngupingkeun ceramah ge bari nyarande we da kesel hampurannya akan nyarande matak nyarande ge keur bete kesel ku anak aya oge nu diuji ku Allah lewat suami awak mah cager budak soleh pinter ranking hiji di sakolana pinter maca kitabna diuji ku Allah salakina nu teu soleh pagaweana teh ngan nguseup we jeung nguseup terus dipenta duit ngomongna teu boga ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan
Eupan ku endog meuni kokonengna na ari budak dahar jeung baslug. Cek budakna aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu diuji ku Allah lewat suami. Aya nu kitu aya. Nyata salaki ojo. Kesel kasalaki boga duit, boga milik, boga rizki teh ngan melian manuk, we jeung manuk. Ari manuk unggal isuk di paraban di mandian dipoekeunna ari pamajikan nyeri huntu diantepkeun. Aya di dieu nu kitu. Salaki ece. Aya nu diuji ku Allah lewat suam. Aya oge nu diuji ku Allah lewat pamajikan. Kesel ka pamajikan pagaweana teh ngan unyak anyuk we hayo. Si ece baju lebaran nganyuk keneh nepi ka ayeuna can lunas. Daster nganyuk, kerudung, sapatu, sendal, termos, setrika, kulkas, piring, salaki. Astagfirullah. Imah nepi ka ledug didatangan ku tukang kiridit. Si ece teu wani kaluar. Teu wani nyapu-nyapu acan sieun ditagih aya nu kitu. Da kaciri Kang, nu tukang nganyuk mah kerudungna nyara rengsol. Yang dibenarkan aja jadi kanyahoan atuh. Aya nu diuji ku Allah lewat pamaji. Aya oge nuku kemiskinan. Badan mah cager, budak soleh, pamajikan soleha, salaki soleh, diuji ku Allah pulus di bawah rata-rata. Budak hayang sakola ka sakola modern, budak hayang mesantren ka pesantren modern, duitna teu aya. Nu kitu aya di dieu. Batur mah tingali imahna geus minimalis, ieu mah kalah ka bilik hinis. Batur tingali imahna geus make parabola, ieu mah baraseuna ngelun unggal poe. Batur tingali ece budak gidikna geus kana mobil es kudo, ieu mah kalah ka ngadodorong es cincau. Batur tingali panto imahna tina kayu jati, ditutupkeunna teh gablek. Naon cenah ce? Cing tarik. Puguh da jalma beunghar. Ieu mah tina jengjer. Leres kan? Ditutupkeunna teh malarat. Aya di dieu nu kitu. Kupingkeun ieu nu beunghar, ari panto imah ditutupkeun gablek, ari ningang dibuka dapurna korek. Rame jang. Da kitu aja biasana request ka abdi teh Neng Nais ceramahna cing rame nya, dipikir-pikir emangna abdi teh si Sule gitu. Da biasa kan ieu mah sanes ngaji, tapi syiar ari syiar teh siga vitamin, ari vitamin kudu amis meh raresepeun, betul? Betul, Bo? Aya tatangga ece nu koret aya. Nu belah mana cicingna? Kade Bu ulah koret, Pak ulah koret. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Cawerang nyebut Allahna. Rawasan teu. Pan saur santri mah hidup dengan seni menjadi indah.
Tadi guru orang sadayana anu qori Masya Allah sok sanaos tos teu muda tapi suantena subhanallah luar biasa Masya Allah raoseun teh santri hoyong suanten raoseun Mang santri hoyong sapertos guru orang nu nembe sok diajar pan tiap malam kemis kersana guru orang sadayana jauh-jauh di bumina ka dieu teh bade ngajar sok cing sarae kaluarkeun sora diajar cing leres Kang beda-beda lagam teh ngan kade ulah salah paham ieu mah abong keur diajar lagam keur diajar qori ger ngaji Al-Qur'an teh kieu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim leres atanapi salah nu kitu leres atanapi salah nu kitu teh dolim menempatkan sesuatu lain dina tempatna aya deui nu kieu diajar qori teh balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau raoseun teu raoseun mah raoseun ngan salah nu kitu teh contohna seperti bapak make sempak dina sirah sae ente nu kitu Pak sae sok cobaan isukan ka pasar gitu nu kitu teh salah sok diajar lagam dengan seni hidup menjadi indah urang sasarengan sareng guru urang sadayana saur Allah nu tadi dina ayat Al-Qur'an dan sesungguhnya ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki jadi ibu gaduh harta gaduh artos gaduh emas gaduh perak teh aya hak batur dina harta urang lamun teu disedekahkeun lamun teu dizakatkeun dituang ku urang eta janten hak na'udzubillah tsumma na'udzubillah aya nu diuji ku Allah lewat kemiskinan aya oge nu diuji ku Allah lewat dulur punten Mang Santri Nabi Yusuf alaihi salam dibenci saudarana digubreskeun kana sumur ngomong ka bapana yen Yusuf teh dihakan serigala betul di urang ge pan seueur nu teu akur jeung dulur ece ari dulur jadi batur ari batur jadi dulur lebaran daratang kabehna ari si eta kitu aya nu kitu nu make kerudung kumaha untung coklat ieu mah kadebu setiap jalmi anu hirup di alam dunia pasti bakal kengeng nu namina uji coba rintang santri oge pan sami aya nu diuji lewat babaturan aya nu diuji lewat ieu mah teu betah pedah budug aya nu kitu aya nu diuji ku kabogoh aya ieu mah semangat ngaji teh lamun aya kabogohna osok Mang Santri gitu astagfirullahaladzim aya nu diuji lewat keuanganana betah mas santren tapi orang tuana teu sanggup ngabiaya seueur ujian oke kanggo santri mah aya nu teu betah aya nu hoyong uih leres cing kiat di dia teh cing butuh betah karena butuh kartos kan kade lamun urang diuji ku Allah sapertos kitu kunci nangan ukur hiji
ATM, Allah tempat meminta. Sabar kuncina, inna bimakna harfu taukid, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Katakan kudu sabar ece ulah aral. Budak geringan wae kudu sabar. Ayeuna keur usum batuk pilek, budak pilek dibawa ka bidan teu cager-cager. Dipariksa ka dokter angger batuk keneh budak teh. Obat batuk sabotol dihakan sakaligus. Cek akina, nah si ujang teu batuk deui, cager sugan modar nu kitu mah. Pan tadi oge minum obat 3 kali sehari kudu sabar. Ieu mah dileklek sabotolnya heueuh lain cager tapi pupus. Terus tebu cing sabar nu teu damang. Nabi Ayub gering tetep sabar eta janten kiparat kana dosana. Ngadidik budak oge kitu tah. Ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak hauk, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make ahlakul karimah, ahlak anu parantos dicontohkeun ku baginda Rasulullah. Bapak budak teh ulah sok dipolototan wae. Ieu mah pagawean si bapak ka budakna molototan we hayo. Boga budak boga pamajikan teh dipolototan we hayo atuh pamajikanna begang. Kampurannya lamun aya nu begang. Dabdi mah begang teh can rumah tangga ece. Ieu mah dipariksa ka bidan eueuh panyakitan, diparios ka dokter angger we begang keneh, ah panasaran naha awak teh begang-begang teuing. Di rongsen di rumah sakit ari pek teh aya gambar salakina keur molotot. Da pamajikan ngabatin Kang dipolototan wae mah. Cing bager ka pamaji, ka pamajikan cing ngarti janten istri teh cap. Lamun diibaratkeun mah istri teh sebagai pondasi dina rumah tangga ece. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede teh bese, nu cikal amandal, nu bungsu bisu, nu awewe conge. Eta kabeh diurusna lolobana ku istri. Sok ibu ngalahirkeun nyeri hamilna ripuh abdi bade naros, saking setia-setiana caroge ibu ningang nalika ngalahirkeun ibu ngaheujeun salaki ngilu ngaheujeun teu. Cing tarik ngilu ngaheujeun teu. Sugan ngilu ngaheujeun, ibu borojol budak salaki borojol tai. Teu ngiluan istri mah betul teu. Istri mah pameget mah teu ngiring. Teu ngiringan istri mah kunya lira, betul Bu? Matakan bapak cing nyaah ka pamajikan teh. Cing nya dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan. Kumaha carana Neng Nais? Hoyong ngabungahkeun pamajikan tah ayeuna waktuna. Isukan pasar. Isukan pasar. Cing tarik pasar. Isukan pasar rebo bapak bikeun naon? Artos. Kade Bu sabar hawai anu dibikeun ku salaki kudu ditarima. Ciri-ciri istri ahli surga anu sok narima pamere ti salaki. Tah ayeuna teh bapak bikeun artos kasih ibu. Mamah yeuh wayahna gaji bapak sabulan 20 juta cing cekap samingoneun. Cekap moal teh santri? Cekap moal. Tah ieu ciri ahli surga mah nu kieu. 20 juta samingon da teu protes. Jol bulan hareupna cek si bapak, mamah wayahna ayeuna mah usaha keur hese, ieu 20.000 nyangakeun cing cekap satauneun. Cekap moal Bu? Bapak cekap moal? Cekap beulikeun kana kalender. Si bapak hayang ngarokok pulintirkeun Januari, hayang ngopi duruk Agustus. Teu boga pipikiran nu kitu mah salaki teh leres Bu.
Terus cingnya tah bapak ka pamajikan teh. Cingnya kudu sabar. Ibu ngurus salaki kudu sabar. Salaki neang nafkah jang pamajikan jeung anak oge kudu sabar. Kartos. Henteu. Kumaha ujang lah. Nu kadua lamun urang keng ujian cobaan ti Gusti Allah sok baca dina Al-Qur'an wal mustaghfirina bil aksar perbanyak Ya Allah naha hirup teh kieu-kieu teuing. Ya Allah naha ujian teh datang bertubi-tubi. Ya Allah naha boga budak teh bangor-bangor teuing istighfaran istighfaran Kang. Kenapa anak kita seperti ini? Oh mungkin urangna oge baheula siga kitu. Itu mikirna da setiap jalmi pasti gaduh masa lalu. Buah anu jatuh moal jauh jeung tangkalna istighfaran aja. Lamun ibu kesel ka budak ulah dicarekan. Doakeun. Sabab omongan seorang ibu mah diijabah ku Gusti Allah. Diijabah. Jadi mun kesel ka budak teh ulah dicare. Da biasana urang dieu mah ibu-ibu nyarekan amun kesel ka budakna teh dikieukeun dasar si kedul. Aya nu sok kitu? Ta ulah ti ayeuna mah doakeun. Dasar si tolol cenah. Ibu terang Imam Sudes, imam di Masjidil Haram. Kapungkurna Imam Sudes keur ali teh bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika ibu nanuju masak kanggo tamu, sameja pinuh ku mamen kanggo tamu. Imam Sudes saking ku bangor-bangorna nakal nyandak pasir taneuh ta ieu teras dipurulukeun kana sadayana mamen nu aya dina meja. Lamun ibu dikitukeun ku budak rek kumaha? Rek kumaha teh santri? Meureun ditalapung mah. Tapi ibuna Imam Sudes mah henteu kitu, henteu nyarekan kalah didoakeun. Ujang meuni bager-bager teuing didoakeun ku mamah cing janten Imam Mekah. Terbukti ayeuna Imam Sudes janten imam di Mekah. Batakan mun kesel ka budak teh ulah dicare, tapi doakeun. Bade moal ece. Araya keneh ieu teh. Bade moal ece gitu. Istighfaran setengah opat sok gugah atuh ce laksanakeun salat tahajud. Teu bisa istiqomah minimal atuh saminggu sakali. Teu bisa saminggu sakali sabulan sakali atuh. Da salat tahajud mah gampang, duha gampang, nu hese mah istiqomahna. Lamun diibaratkan mah ibu istiqomah teh kieu ibu ngadamel amalan rajin sholat duha, rajin sholat tahajud seperti nanam tanaman, nanam bibit. Lamun terus dikerjakan eta duha teh kumaha tanamanana bakal tumbuh leres henteu. Lamun dieureunnan bakal kumaha paeh leres Bu. Ibaratna kieu Kang, lamun ibu hayang beunghar isukan nya berarti salat duhana ti ayeuna. Lamun hoyong tuang ayeuna berarti nyawahna sabaraha bulan? Ari nyawa sok sabaraha bulan aja nepi ka panen. Sabaraha? 4 bulan. Lamun hoyong tuang ayeuna berarti nyawahna 4 bulan. Lamun hayang beunghar isukan berarti duhana di tahun-tahun kamari. Teh santri engke geus nikah hoyong beunghar hoyong sukses duhana ti ayeuna tahajudna ti ayeuna. Osok ibu gugah satengah 4. Osok ari hoyong kahampangan mah ari tos kitu. Obeh deui atuh aja. Maknya henteu arobehnya. Paingan atuh sok bararauhang seur si aca teh. Ieu mah dikongkorongokan ku hayam setengah 4 teh. Ceuk hayam mah rajin. Kongkorongok setengah 4.
Cek jelema nu teu eling mah tah saha nu reuneuh. Pan di urang mah kitu, leres teu? Cek hayam sumpah nage aing teu merkosa. Kamari hayam curhat ka sapi kurban. Cek hayam pi urang mah meuni nyeri hate ku jelema teh. Kunaon kitu yang urang kongkorongok setengah opat ngahudangkeun ngarah salat tahajud qiyamul lail memperbanyak istighfar mendekatkan diri kepada Allah kalah ka dituduh reuneuh si anu ku urang. Cok sapi hayam maneh mah teu pira ngan kur kitu urang nu leuwih nyeri hate unggal isuk susu di alaan ari dikawin henteu. Garaduh sapi hayam gaduh isukan mentah hampura ka hayam bongana nyerieun hatena teh ku jelema parade siga nu gelo meureun. Alhamdulillah. Teraskeun. Masih kiat setengah jam teh santri? Sajam? 2 jam? Rek nyiksa eta mah. Sok bu urang sasarengan. Mulai salat tahajud. Pandina salat tahajud teh aya doana kieu, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Mugi Gusti ngahampura dosa abdi anu ti heula anu pandeuri, dosa anu susulumputan nu dina hate. Maafkan aku pernah mencintaimu dalam diam. Pan eta teh susulumputan beureunan leres teu? Mang santri mencintai dalam diam, lamun aya teh santri ngalangkung teh di kumaha ditetep we hungkul. Aya nu kitu? Ayo. So perbanyak istighfar bade. Tong insyaallah tadi ge insyaallah mah hartina teh moal. 2 cenah nu terakhir lamun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah teh naon? Perbanyak salat berjamaah awal waktu di masjid. Ayeuna alhamdulillah santri Pondok Pesantren Al Istiqomah berjalan salat awal waktu berjamaah di masjid. 5 waktu di subuh nepi ka isya. Alhamdulillah. Pidoana mudah-mudahan masing istiqomah. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pan masjid teh jadi pinuh aya santri mah. Leres teu? Da paling bapak-bapak mah ngan sabaraha orang eta teh pinuhna ku santri. Alhamdulillah. Kapungkur mah saur pun rama masjid teh tina bilik hinis, lantaina oge tina talupuh. Beres salat careurik kabeh jamaah, lain ingat kana dosa suku kacepet talupuh. Ari ayeuna tingali masjid gedong dialus-alus make karpet ukiran kaligrafi segala rupa ngan jamaahna kos. Salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat, nu ngaimam, nu ngamakmum, nu ngadua, nu ngaminan. Ente ka mana ente? Eta we hayo. Kade komo pengurus ieu. Kudu pangheulana gugah teh gugahkeun anak kobongna. Ieu mah nitah anak kobong ka masjid ari soranganna sare deui. Osok kitu. Lobana cenah. Sok cing daraik salat berjamaah awal waktu di masjid komo ka pameget mah.
Lamun lalaki taradaek salat berjamaah di masjid, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Ibu percuma gaduh salaki, imahna gedong mobilna mewah, hartana loba, sawahna lega, tapi taradaek salat berjamaah di masjid, eta kabeh hartana moal baro. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Matakan ibu lamun salaki teu hudang-hudang teh sok hudangkeun, make cipratan air wudu. Siga Fatimah Az-Zahra ngagugahkeun salakina teh make cipratan air wudu. Ulah diseblok saember. Ya biasana meureunnan ibu-ibu urang dieu mah saember, hudang. Atuh kitu mah kala dicarekan ce. Amun salaki ibu taradaek ka masjid, geus kitu mah malam Jumaah tong dibere. Satuju. So, matakan bapak cing dararaek salat berjamaah di masjid. Bade moal. Jarempling. Barade moal. Tah. Jadi lamun orang kayak ujian cobaan ti Gusti Allah kudu naon cenah? Nu kahiji kudu naon? Jol kana istighfar. Nu kahiji naon? Can ge acan bubar geus paroho. Biasa nama barho begitu bubar poho, ari ieu mah cingho cicing oge. Nu kahiji kudu sabar, nu kadua memperbanyak istighfar, nu katilu salat berjamaah awal waktu di masjid. Kamu ayeuna keur usum corona, Indonesia keur diuji ku panyakit ku wabah, sok cing dararaek ka masjid. Sabab lamun dararaek ka masjid insyaallah ngajauhkeun tina wabah alhamdulillah. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara syukuran 17 Agustus sinareng tahun baru Islam Muharram, urang masing dijantenkeun jalmi anu istiqomah dina ibadah, amin ya Allah ya Rabbal. Persatuan masing langkung kiat, pemuda priba karang taruna masing langkung semangat, amin ya Allah ya Rabbal. Masing tambih-tambih kamajenganana, masing tambih-tambih kekompakanana. Sakitu nu tiasa kapihatur, bilih cara rape bade bobo istirahat. Hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.